Bibarakatil Fatih wa bikaromatil Fatih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayam di bumi na mangdilan. Mengawal salam ya Allah, mudah-mudahan balik ti dieu sing lalunas tina sadaya cicilan. Tarik kana duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa syarif wa majid wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ngarah tereh sebab acara aya opat nu kahiji pembukaan nu kalima na parasmanan mun aya Bu Haji. Alhamdulillah da ari dina pangajian kieu mah nu penting da datang ujug-ujug dahar mu balik ge can dahar. Lamun geus datang nembe dangukeun heula abdi bade ceramah. Kana dahareun we urang dieu. Lamun tos datang tos ngadangukeun ceramah karek da hayang-hayang teh ngabarudak. Kumargi kadang mau balik masuk di taros Bu Haji. Kumaha narosna? Marasa bade tuang bade dibungkus. Jawab ku abi teh ku lagu, satu atau dua, pilih nyatu atau mawa dua-duana. Di dia tuang dibungkusnya atuh seubeuh pantes we ustad teh baruleud alhamdulillah. Kan bae nu buleud nu genut masuk gede hidayah. Jadi kana hitut ya teh daramang sadayana. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Naon teu aloh ieu? Wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hormatan jisim kuring kersana para alimil ulama, para zuama, para ustad ustadzah, para hujjajah anu sami-sami dipihormat kersana aparatur pemerintahan, perangkat, pejabat anu sami dipihormat, terspesial Sohibul hajat, sohibul bait di ieu acara kersana Haji Rudi begitu ka kantun alladzi lam yudkar ismu ta'ziman anu janten wasilah anu janten sababiyah simkuring tiasa tepang sareng ibu bapak hadirin sadaya di ieu haflah mubarakah anu teu tiasa ku simkuring disebut hiji-hiji namina pangkat sinarang jabatanana tanpa ngirangan rasa hormat simkuring ka sadayana. Terspesial seluruh jamaah anu sami hempak merbayaksa dina ieu kasempetan mudah-mudahan wangadoa ka Allah kempel ngariung urang sadaya dina wengi anu ayeuna sing janten saksi bahwa urang isukan di poe kiamat bakal ngempel deui di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal. Allah ya robbal. He 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 he.
sareuri. Abi geus kikieuan teh atoh. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi satu dua aduh geus mang geus soalna aya ini rek ngiluan teu jadi rek ngomong teu apal ma hoyong anu gampil ma bilih eta mah lagu anak zaman now bisi mah teu apal hoyong nu babari ma nu babari takol giru atuh nu babari sekali deui nu geus mah aneh orang babari mah eta mah geus hadirin nu dimuliakeun ku Allah keun ceu wios abdi ngaosna kieu ceu wih da sebetulna mah ngaos mah ulah saserian naon sababna sabab kasrata dhahik seueur saserian teh itu tumitul qalba itu teh matak maehkeun kana hate tapi zaman kiwari bahaya lamun teu ngaji na bari teu saserian marantog ceu marantog punten we gantenan sim kuring teh kuliah di jurusan ilmu komunikasi zaman kiwari mah dakwah teh kudu memenuhi 3 unsur rekreatif, edukatif, informatif. Jadi balik ngaji teh zaman kiwari mah euceuk kudu bisa sedekah. Pila ku balik ngaji rek saserian euceuk mah. Kumaha? Daramang. Teraskeun teu kenging. Teu nyaramung atuh teh. Insyaallah barudak ngaosna moalami. Naon sababna hiji mubalik lagi aya 4. Sim kuring mah bungsu pangleutikna. Jadi dipangheulana kalasan di anu Pak Haji Apip sedang Kang Ubay mah jadwal nu kahiji kadua heula ari abdi mah dataran nampi 2 3 hiji 2 we hiji siang hiji wengi naon sababna da eueuh nu ngonang capek ucu jadi abdi insyaallah ngaosna ge moalam naon sababna hiji mubaligna tadi seueur 2 aya katerangan qalilun qarra khairum min kasirin farra bahwa saeutik bari kapetik leuwih alus daripada loba bari teka mending keneh saeutik singkat padat melekat bari balik mawa ilmu anuman kana hakanan deui kumaha atuh ieu teh nya nu katilu moalami naon sababna moalami teh da kumargi kieu ieu teh titinggalian teh geus barurem baris da kedahna mah anu dipayun teh atuh budak ngora atuh ya manini 7 mulu deing mah anu tadina seger ge jadi runyem mau balik da mun atuh kan bentena kitu ari budak ngora mah kan perawatan lagi skincare Bu Haji ari nini mah pan fresh care jadi kieu ngaji teh mah teraskeun siap ngaos siap moal nundutan moal capek moal saha nu capek wios abdi capek, wios abdi modar. Astagfirullah. Serab ieu teh jiga hayang buriler ka urang teh. Disebrot abdi Bu, ka dieu we melong nanya. Ka ditu mah serab ceuk punten nya. Ka dieu. Hadirin nu dimuliakeun ku Allah. Bahwa peringatan tahun baru Islam jangan hanya dijadikan seremonial tahunan semata. Jangan hanya rame di depan panggung sementara substansi dan esensinya tidak dapat. Osok saban kieu aya ngayakeun kieu aya. Aya saban tahun kieu aya. Aya tadi inisiator lagi Haji Rudi saban tahun ngayakeun kieu. Komo anu balik lagi 4 sabarahaeun euy vitamin duit pungkul.
Abdi ge geus diamplopkeun bae teu nanya ge. Ngeun ieu teh dicabakan karek dicabak ayeuna daerah di jero. Tapi asa begang euy. Kira aku ngerakeun ari mu balikot saopat-opat ari amplop begang Haji Rudi. Sok ngerakeun da abi teh kan butuh jauh-jauh apa Muhammadin. Peringatan tahun baru Islam jangan hanya seremonial semata, ramai di depan panggung sementara substansi jeung esensinya terdapat. Percuma mau balik saopat-opat ngaji nepi ka jam 2, ari salat subuh kaberangan yuring. Gadang we. Bari nonton Piala Dunia heuh. Tahun baru peringatanana setiap tahun, kadang mulu dan saban tahun, rajaban saban tahun, tapi kade kudu aya peningkatan dina amaliyah kehidupan sehari-hari. Insya sebagai sebuah pertanyaan abi rek naroseula satu acan dilanjutkeun. Pak Haji, Bu Haji abdi naros, kenapa Rasulullah Muhammad SAW hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib? Nah atuh cik Rasul teh hijrahna teh ti Mekah ka Palasyari sugan. Aya nu tiasa ngawaler. Ka kitu tah. Panyakit ti urang peringatan tahun baru setiap tahun tapi teu apa kunaon Rasul hijrahna ti Mekah ka Madinah, teu ti Mekah ka Palasyari. Wios. Punten ajengan wedan dilebetkeun we sami namina teh ajengan wedan. Ari itu mah rada pendek, namina ari mah rada panjang. Sanamina wedan at-taroji ieu mah aya ujungna kasdullah kasep sumpah demi Allah. Wait. Teraskeun? Siap ngabuka siap? Siap ngawas eta siap? Pada usia 40 tahun Rasul Muhammad SAW dipiwarankeun ku Allah untuk menjadi seorang menyampaikan risalah Islam, ngadugikeun supaya kaum atau orang-orang di sekitar hari itu berubah atau pindah yang tadinya syirik menjadi bertauhid, nu tadina jahiliyah menjadi ilmiah, nu tadina orang-orang penuh dengan kebodohan menjadi orang-orang yang penuh dengan cahaya dan pengetahuan. Di usia 40 serius ya di bawah serius teh kadang gitu Pak, punten saya ieu tataan acara naon sababna ibu-ibu di Parayun, sabab lamun bapak-bapak nu di Parayun sakumaha rame ge ajengan wah kapaksa sirina ge bapak-bapak kieu bapak-bapak mah da katingali kapaksa bapak, ari ibu-ibu makan rame gitu. Tuh, ndak bala dia bapak-bapak mah aku udud paduli teuing. Teraskeun. Masih semangat masih? Di usia 40 tahun Rasul diangkat menjadi Rasul oleh Allah, Muhammad diangkat menjadi Rasul untuk menyampaikan risalah supaya umat-umat, supaya manusia di zaman itu di sekeliling Nabi Muhammad menganut ataupun mengucapkan memiliki keyakinan la ilaha Muhammadur. 13 tahun Rasulullah Muhammad SAW dakwah di Mekah. Dalam hayatu Muhammadin itu dinyatakan bahwa yang ikut, yang percaya, yang beriman kepada Nabi Muhammad tidak kurang tidak lebih dari hanya 194 orang. Di Mekah Rasul dakwah 13 tahun, anu imanna ngukur 190 kebayang. Kenapa? Karena yang menjadi halangan dakwah Rasul hari itu bukan hanya musuh, tapi ternyata keluarga dekat Rasul. Paman Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, jeung Abu Nulaina. Sehingga tidak jarang Rasul mendapatkan intimidasi dan bagaimana kafir-kafir Quraisy hari itu termasuk paman-paman itu teh kopi kan? Di dieu can aya kan? Sok we eta akang heula engke abi mah kalem. Nu aya we heula konaah abi mah. Darek nginum heula da bungana ngaliwat kopi atuh di Kudu ngaji kalah ngaliwat kopi aya Ciherang bae peduli teuing lah Ciherang ge. Konaah pamere nu aya we lah. Lebih baik air putih saja minuman kita
daripada lama-lama nunggu kopi tak tiba. Malut heula. Cerang malus air murah. Murni. Engke kopi mah dah. Lajeng mah kang atuh lah siakan. Kasep siakan. Poho deui ocol yang kopi-kopi weh. Sehingga tidak jarang si ocol wasun. Rasul diintimidasi, Rasul dihina, bahkan fisiknya disakiti. Bahkan paling ringan Rasul itu ketika dakwah di Mekah dalam kurun 13 tahun, itu Bapak Ibu punten, itu paling ringan teh Rasul ditaplokan ku tai onta, Bu. Apakah Rasul melawan? Tidak, jangan. Rasul ketika punten ditaplokan ku tai onta, Rasul hanya bisa menangis saja tanpa melakukan perlawanan. Dan yang ini Rasul. Mun aya sim kuring keur dakwah anu mapokan tai kuda kade baledog deui ku aing. Paduli teuing awak leutik ke dawani meuti ajul ieu. Teraskeun? Naon jadi laun ieu teh euy? Teraskeun? Masih semangat? Engke ngadangdut mah terakhir jeung aing kalem. Oh deui euy. Mau aco atuh heureui we atuh piraku poho deui mubalik poho deui aya ku ngarapan. Bongan kamar ge sareng-sareng Haji Apip di ditu pas Haji Apip beres balubar we. Ari abi pas naik teh areueuh jamaahna. Jadi ditungguan teh Haji Apip jeung Haji Ubay oing mah teu ditungguan apa duli teuing. Mang gue pikirin. Amplop mah geus dirapet aing paduli. Terus gue harus bilang wow gitu. Rasul sering ditaplokkan ku tai unta. Akhirna, bentar. Setelah 13 tahun Rasul dakwah di mana barudak? Di Mekah. Di Madinah ada kelompok yang memang kelompok ini luar biasa. Ngan gawena pasea wungkul, pasea wae namina kelompok Aus sareng Khazraj. Aus sareng Khazraj. Aus sareng naon ieu teh Aus? Halo. Suku Aus sareng suku Persib bengkeng. Suku Aus sareng suku heeh atuh menemalan ucu ditanya teh orhok wae. Mendengar di Mekah ada seorang nabi yang memang diintimidasi, sering disakiti, akhirnya ada dari tokoh-tokoh Aus dan Khazraj ini sebanyak 12 orang datang ke Mekah. Untuk apa? Untuk mengadakan perjanjian dengan Nabi. Bertemulah mereka yang 12 orang ini di sebuah tempat yang namanya Aqobah. Naon ce? Aqob. Mamu nunutan mak. Jajamuti tarik kolot yang ubar. Sok atuh mah. Jajamuti tarik kolot kanggo ubar di Cijoho. Ngadangukeun ilmu geus kolot pas bubar teh langsung. Pas bubar teh eta langsung. Eta pas bubar teh. Ngos mah. Disawer henteu aing mah. Punten Bu Haji, da kamari mah di Garut abi kikituan teh aya nu nyawer. Ieu mah da teuing teu hideng. Ari Haji Rudi teh bager henteu? Kapolsek bager henteu? Meureun heueuh teh di Kapolsek bager. Ngan da teuing urang macan ngasaan iya. Meureun lamun Pak Kapolsek, lamun Pak Seklur, lamun Pak RW, lamun Haji Rudi nyawer berarti eta teh bag. Lamun teu nyawer berarti teu bogaeun. Teu bogaeun dadanguan. Kan hayang disawer. Jadi mak teh kayak nundutan mak insyaallah balikna kalituna semakin malam semakin hot. Rabi mah pembuka we prolog. Inna nasa majhulatun bihubbil mujadid resep we kanu anyar nanaon. 12 orang dari Aus dan Khazraj dari tokoh tersebut bertemu dengan Rasul di sebuah tempat namanya Aqobah. Pada nyawer teh Haji? Oh henteu. Baru geus atoh urang we. Ya Allah.
Di dalam perjanjian Baiatul Aqabah tersebut, pertama sebab Baiatul Aqabah ya dua baji. Umawi mudah-mudahan sing tiasa angkat umroh, sing tiasa angkat haji, amin. Ya aya mustahil kanggo Allah mah. Cenah ajengan abi mah teu gaduh artosna urusan Allah. Mekah Madinah manu Allah, gagungan Allah, lain urang, lain Raja Salman. Urusan Allah lamun urang aya tekad tos ditakdirkeun ku Allah tiasa berangkat ziarah insyaallah berangkat ka Mekah sareng Madinah, amin. Bai'ah Aqabah itu 10 km dari Mekah. Di bukit tersebut Rasul mengadakan perjanjian dengan tokoh Aus dan Khazraj 12 orang. Apa perjanjiannya? Ya kemudian perjanjiannya adalah ya Rasulullah Muhammad, engkau adalah seorang nabi. Nabi Allah pasti ijabah doanya. Kami di Madinah sana itu dijajah. Aus dan Khazraj itu hayah we dipaseakeun, dibentur-benturkeun ku saha? Ku penjajah. Dan kebanyakan mayoritas penghuni atau yang punya tanah di Yasrib di Madinah itu Yahudi, Bu. Sehingga suku Aus dan Khazraj itu suku besar itu dijajah. Sehingga ya Nabiullah Muhammad, engkau adalah nabi. Lamun anjeun ngadoa ka Allah supaya kami dimerdekakeun, maka engkau akan ditolong oleh kami. Lamun ayeuna di Mekah Gusti anjeun teh dihina, lamun ayeuna di Mekah anjeun teh dicaci, lamun ayeuna di Mekah anjeun teh diintimidasi. Syarat pangdoakeun ka Allah supaya kami merdeka, maka salira aku kami bakal ditulungan. Akhirnya pas hari itu Rasul mengutus namina hiji sahabat namina Mus'ab bin Umair. Untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam di mana? Di Yasrib. 1 tahun setelah itu 622 Masehi akhirnya kembali lagi dari Yasrib sebanyak 70 orang. Tadi na 12, ayeuna janten 7. Sami ngalakukan perjanjian, singkat kisah kaburu peuting. Orang-orang kafir Quraisy, pemuka pembesar kafir Quraisy di Mekah mendengar bahwa Muhammad mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yasrib. Bagaimana caranya supaya kita menghalangi dakwah dan agitasi Muhammad supaya tidak sampai agitasi keluar, supaya Nabi Muhammad, supaya Muhammad itu tidak sampai bersama dengan orang-orang Yasrib tersebut. Sabab lamun Muhammad geus hiji jeung orang Yasrib, bahaya bakal terjadi kemajuan anu luar biasa. Sabab orang Mekah harapaleun Nabi Muhammad teh jujur jeung pinter luar biasa. Singkat kis, ojo atuh bantuan. Ojo mah ayo teu kaop serius, ojo mah ngeluh we. Diajak serius teh kieu. Kieu. Lebih ka ditoto ojo. Ari sugan tungkul teh mikir, ari pek mah sare ari sugan tungkul teh ari pek mah sare na capek oke bari kieu ah teraskeun aja keun atuh jeung barudak engke ngalagu versi mah terakhir dah kalau punten pangarsan di lebetnya emutan abi bilih lami teuing da tadi perjanjian moal lami geus dirapet amplop mah da ipis ya tapi kan bae da sakieu ge lumayan tapi ka mana tadi teh Cuk ngadah di Cuk haji menikot nempel eta jadi judul ngaos urang teh mangga lajeng kanggo abdi. Aduh, ngaliwat di wahari Ustad tadi bere watir. Teraskeun itu nepi ka mana tadi teh? Ngadadir aja. Judul ngaji urang teh judulna naon? Astagfirullah. Jauh-jauh ngadadir aja. Singkat kisah. Ulah ngarenyot. Bisi nu gaduh jantungan bahaya aja. Baralik berarti nu balik teulah teh gaduh jantung. Ya boga jantung piraku teh boga jantung mas pae. Singkat kisah. Naon syaitan. Si Aden air wasin. Kafir-kafir Quraisy akhirnya mengadakan sebuah pertemuan di sebuah gedung namina Darun Nadwa eta Darun. Bantuan oco.
mengadakan sebuah pertemuan di sebuah tempat namina Darun Nadwa eta Darun Nadwa eta Darun ngeus mang saeutik di Darun Nadwa pemuka-pemuka kafir Quraisy termasuk dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Gosok dan Abu lainnya mengadakan sebuah rapat paripurna dipimpin oleh pimpinan sidang dibagi dengan 3 komisi. Hei masyarakatku, hari ini Muhammad sudah mengadakan agitasi dan perjanjian dengan orang Yasrib. Apakah kalian akan membiarkan Muhammad itu lebih maju dari kita? Apakah kalian akan membiarkan bahwa Muhammad itu lebih hebat dari bangsa kita? Oh tidak sama sekali. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mencegah bagaimana Muhammad lebih maju dari kita. Dipimpinlah sidang paripurna ku Abu Jahal, Abu Lahab, jeung Abu Gosok. Akhirnya terjadilah eta sidang dibagi 3 komisi. Komisi A, komisi B, komisi C. A, B, kudu kumaha atuh ya Muhammad teh meh teu nepi ka Yasrib. Bagaimana Muhammad supaya dakwahnya tidak sampai ke Madinah, supaya tidak bersekongkol dengan orang-orang Madinah. Cek komisi 1 bunuh Muhammad. Ruaseun Pak polisi nyebutkeun bunuh. Mangga Pak. Sanes ieu mah. Ieu mah cek kafir-kafir Quraisy. Kumaha komisi 2 usir Muhammad. Usir. Cek komisi 3 penjarakan Muhammad. Nu kahiji dipenjara, nu kadua dibunuh, nu katilu diusir. Nu kahiji, nu kadua, nu katilu sing balik yo unuh itu usir. Sepakati nu kahiji dipenjara, nu kadua diusir, nu katilu, nu kahiji, nu kadua, nu katilu. Geus mah. Kudu kitu sih mah juga kacepot ka urang. Jadi balik ngaji teh kitu ceu bisi bapak teu hadir mah. Ari tadi teh naon ngaji teh teh kikituan we hayo. Nu kahiji, nu kadua, nu katilu. Langsung salaki Allahok. Waduh, diusir, dipenjara, dibunuh, bahaya. Akhirnya ketika sidang mentok. Kenapa? Sebab kieu aya pendapat lamun Muhammad diusir bakal ada banyak orang yang menolong Muhammad. Sebab Muhammad itu orang yang terjujur, orang yang hebat, orang yang rajin, orang yang ulet, orang yang cerdas. Lamun Muhammad dipenjara bakal banyak orang yang menebusnya. Dan yang ketiga, kalaupun Muhammad dibunuh akan ada terjadi balas dendam dari saudara-saudaranya. Akhirnya mentok sidang, dibunuh bisi jadi balas dendam, dipenjara bakal loba nu ngabebaskeun, diusir bakal loba nu nulungan. Akhirnya tidak mendapatkan solusi, mentok sidang hari itu, Cek. Singkat kisah, keur mentok-mentok nah harita sidang paripurna. Tiba-tiba aya aki-aki ti juru interupsi pimpinan. Kumaha bah? Jeuk abah mah yo, jeuk abah. Dasar aki-aki abana. Jeuk abah mah yo, jeuk abah. Bah yo ceuk abah mah Muhammad teh geus we mending kene dibun. Bah kan tadi geus aya nu nyebutkeun lamun Muhammad dibunuh bakal terjadi balas dendam da abah mah atuh kerapatna sare wae jiga dewan di urang. Di urang geuning rapat di ditu sarare we kerapat. Nyerahkeun aing. Gusti ya Allah. Cek. Halo. Teruskan heung teu paduli teuing. Naon diasupkeun di teh. Makana lamun aya nu keur rapat DKM, rapat PHBI, rapat naon, aya aki-aki nu interupsi hati-hati. Sabab cek ahli tafsir eta teh iblis menyerupai aki-aki. Bisi urang keur rapat aya aki-aki interupsi kade eta teh aki-aki eta jadi iblis, astagfirullah. Interupsi eta aki-aki tos bunuh Muhammad. Makanya ngaji ge sarua ulah jiga aki-aki eta ulah loba naon, ulah loba sare keur ngaji teh tiga tadi tungkul. Tapi da ketang daripada cicing di imah mending kene bae we angkat. Keun bae dina pangajian mah sare-sare ge barobo. Di mana ya sare barokah euy, Cok?
sare mah barop. Aing bangga euy ceramah di nu kieu. Poho deui nepi ka mana aja? Barop. Jadi orang hayu orang astagfirullah. Orang teraskeun tilu deui mah balik lagi song bawa. Akhirnya diputuskan, diketok palu, Muhammad harus dibunuh. Muhammad itu harus bunuh Muhammad. Bayangkan Pak, flashback kita ke 14 abad silam, 1448 tahun. Kejadian tersebut bagaimana Islam bisa sampai kepada kita, itu bukan proses yang mudah. Hese yang dugi ka urang teh Pak. Perjuangan Nabi Muhammad kumaha luar biasa supaya Islam dugi ka urang. Makanya lamun ayeuna urang geus jadi orang Islam kudu bangga menjadi umat Ari nu hadir ieu Islam sanes. Islam sanes. Nu tarikna ge baru dakungkul. Umat Islam harus bangga. Isyhad bi anna muslim. Aku adalah orang Islam. Ini mah Islam sanes. Islam. Perjuangan Nabi Muhammad menyampaikan Islam ka urang dugi ka tiasa ngarasakeun Islam itu perjuangan lain anu mudah, sulit, susah euy. Sulit. Sulitnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Rasul akhirnya disepakati dibunuh. Kumaha carana ngabunuhna? Kumpulkan pemuda-pemuda dari kolongan mucik urang mah per RW, per dusun, ngirimkeun pemuda meh teh jadi balas dendam, meh jadi musuh bersama. Geus kumpulkeun di setiap RW pemuda anu harebat, anu jangkung badag, anu garagah. Berkumpul eta pemuda-pemuda ngepung rumah Rasul. Rumah Rasul dikepung, dah diabadikan ku Allah dina Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbitu ka'au yaqtulu ka'au yakhrujuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika rumah Rasulullah dikepung oleh para pemuda tersebut, Rasul di jero bumi. Karena Rasul itu adalah utusan Allah. Allah teridoan upami Rasulna bade diroga hala. Akhirna kumaha? Rasul ditulungan ku Allah. Muhammad candak taneuh tina anu aya di sekeliling rumah anjeun, diawurkeun ka pemuda anu ngagulung anu ngepung bumi na Rasul. Ku Rasul dicandak diauskeun surah Yasin ayat 1 dugi ka ayat 5. Aya nu nyebatkeun surah Toha ayat 1 dugi ka 5 eta nu keur ngepung Rasul pemuda-pemuda anu garagah akhirna tertidur pulas tiberak ngerek. Bisi ek diturutan ku ece, bisi isuk aya nu nagih, aya nu gede samatan aya. Bisi isuk aya nu rek nagih ka imah ece. Di dieu we seserian soteh, nyaho ka imah mah balik ka imah we. Diga nu heueuh we salat teh husu. Alam nasroh laka sodrok dina lisan mana hate mah. Ya Allah kumaha isuk rek aya Bang Emo. Aya nu gaduh samatan aya. Jang naon sametan, jang gaya atau jang keperluan. Nyiar jang nombokan kaku an gaji sabulan ada akhirna eta goda bare jeung capek. Nges edan diajak gitu mah tapi diajak edan mah ramenya tadi interupsi ge langsung we. Oh ya Allah, Rasul akhirnya loloslah dari pembunuhan tersebut. Dikejar 3 hari 3 malam Rasul di dalam gua diserangan ku Abu Bakar. Singkat kisah tos we, Rasul lolos da tadi kalah ngarerek. Akhirna kumaha Rasul dugi ka hiji tempat namina Quba nu ayeuna Madinah. Di Madinah aya hiji tempat, hiji masjid nu pertama kali dibangun oleh Rasul namina Masjid Quba. Tah di dinya Rasul bertemu dengan Sayyidina Ali, bari disambut ku orang-orang Yasrib dengan nyanyian nu tadi, dengan sholawat anu tadi diaoskeun. Tola al badru min saniyatil wajib syukru
da'a lillahi Rasul disambut ke orang-orang Yasrib alhamdulillah 13 tahun di Mekah hanya 194 yang ikut, tapi di Madinah 10 tahun Rasul dakwah, akhirnya Islam berkembang begitu pesat sehingga dugi Kapalasari alhamdulillah la ilaha illallah maujuda di dia kieu abdi tapak damel jadi urang teh nuju di dia aja jadi urang teh nuju di kadi kan di kadieu dayakin anu di teu kabeh orang di Haji Rudi ge orang di itu apa yakin nu hadir ayeuna di teu kabeh orang aya nu orang di nya kitu deui teu kabeh orang bisa kadi aya nu orang di kalah kadit anu ucu suri baik kita ngasal aya batur suri mun batur sorangan bahaya seri sorangan bahaya we batur urang mah di ka atuh bantuan urang mah di kadi keun batur mah di kadit tuh urang tiasa ka batur kadit di kadiekeun anak urang teh ku Gusti batur oge nu teu ka mana nu teu ka dieu teh di kaditukeun teh ku Gusti jadi urang nitip anu ayeuna keur di ulah sok ngomongkeun batur anu teu ka kalah ka mana kalah ka ditu bisi pahala urang anu keur di aku batur anu ka aya nu sok ngomongkeun utara ngaji orang mana astaga ieu urang mah ketika Allah menganugerahkan ku urang ka urang sadayana tiasa ka ieu teh adalah luar biasa hal anu nikmat anu kalintang luar biasa da teu kabeh tiasa ka aslina hanya orang-orang pilihan bidadari surga amin ya Allah ya Rabbal piraku aya bidadari kerudungna dengdek sia ulah diomayekeun katingali pisan mengisi tahun baru atau ajengan kudu kumaha jiga Rasul tadi kan urang tarek nuturkeun Rasul hoyong sukses jiga Rasul bagaimana mengembangkan Islam dugi ka urang karaoskeun ku urang kumaha atuh carana ajengan diwartosan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu nurutan Rasul nu kahiji urang lamun hayang sukses jiga Rasul bahagia dunia akhirat da yakin kabehanana ge nu hadir teh hoyong janten jalmi anu bahagi leres kitu aja hoyong seueur jalmi anu seueur doa ti sadayana cuma karena duit wae lamun geus menang doa karek menang dukungan lamun geus menang dukungan karek menang hayang teuing yakin sadayana ge hoyong bahagia dunia akhir kumaha carana diwartosan alladzina amanu ikuti langkah jejak langkah Rasulullah kudu ningkatkeun ulah ukur ningkatkeun imun jeung imun jeung imin hayo ditingkatkeun ari iman teu ditingkatkeun casan HP beak ari iman ledis eta mah miis teu diomean halo guys kumaha ajengan cara ngacas iman kieu jiga kieu ririungan jeung alim ulam siap sama ulama urang di ulama luar biasa sing nyaah ka ulama teh ulama ieu mah Gusti kadang ka ulama teh da nyeri hate abdi ge di ditu di Pasir Jati kadang mah ajengan teh boga teh digaji boga gajina ge sakalian eta we PLT pegawai lillahi taala mah gaji abdi mah 1 juta sabar jujur tawakal mun teu bisa pidato marungkad pamajikan moal bisa dahar euy untung bisa pidato jadi katulungan dari masyarakat mah kitu je PLT pegawai lillahi ta'ala rajin sok aya proyek tahlil meureun bari 50.000 rajin jeung ngurebkeun 150 lumayan nganda lumayan no? Jadi urang mah nu kojor teh atoh
sing nyaah ka ajengan teh siap percanten katingali Ustad Sul gagah sarung nage naon sababna berarti orang di mah masyarakatna balag komo aya jero di komo sampai ke ajengan teh ajengan watir ajengan teh nya begu teu bogaeun duit da masyarakatna teh gablek kekenyos terang ece kekenyos bahasa orang kidul da abi mah turunan Nyiroro Kidul kan Nyiroro Kidul teh mun teu salama kapi ua kahalangan saeutik jadi punten teu gaduh kekenyos teu gaduh kais kadoma nyebutkeun si kukut kasapi nyebutkeun si kukut rajeun di paraban dibere jukut ajengan sok rajeun disebut si kukut tara di amplop atuh kitu wah ti rajengan teh kadang rajeun ajengan ti kusruk ge modar bongan sok nyiniran ka urang tara ditiung cenah teh geus mang sok aya nu kitu aya cenah aing mau ngaji ku ajengan eta sok nyindiran we dah urang tara ditiung cek ajengan teh hoream aing ge da bongan tahlil ge tah dibayar saruana kitu mah cek lamun hayang bisa ngacas iman sing sering ririungan sareng para ulam hiji we geus bakal tahun baru hijriah mah tingkatkeun iman cara ningkatkeun iman ririungan jeung para ulama dua hajaru kudu hijrah kudu aya perbaikan tadi ge ayoh we kitu hirup teh ja kudu aya perbaikan kudu aya peningkatan lamun teu ningkat ma al ilmu bila amalin kasajarin bila samrin muludan rajaban tahun baruan saban tahun nah ari teu aya perubahan mah jang naon percuma ngaji ko lakukan bener kudu ngalagu Ustad Widan nu dilebet orang dieu mah kudu diajak ngalagu ribu mun teu bisa ngalagu jeung orang dieu euy hei mama jang kada perhatikan dah orang teh goreng-goreng teuing ujang kalang ngalamotan eta hidupmu marah-marah sarwana indung jeung anakna teh ka era kudu aya perubahan dina hirup siap ece siap nu tadina sateu acan kulem teh atuh tara dandan ayeuna mah siap dandan siap ece siap dandan naon hese na itu dandan pak lamun si Ece yang dandan modalan atuh pak lelaki yang baik itu adalah sedikit bicara dan banyak transfer leres nyahu ini mah pamajikan hayang golis di modalan tara sore layau nyahu sebab itu adalah sebuah harapan palsu jangan pernah memasang papan kalau tidak punya paku jangan pernah memberi harapan kalau harapannya hanya harapan palsu can angeus eta teh kuk kali itu nanti aya syududu zaman ayeuna rungkad aing terus kerja naon tadi teh urang kudu aya perubah modalan pak piraku si Oce teh rek dandan ku bedak daeuh bedakna ku terigu atau nepi ku tepung sajiku geulis henteu keur nyaheeh rungkad jurig jaku di modalan leres gitu ce leres balager gaduh caroget teh ce sok sing tarik mumpung aya calaki teh ce bager teu berarti balager dengan riwaseun eta masieun katingali bagerna salaki bagaimana sorot wajah seorang istri katingali dalamun salakina bager mah bercahaya sumringah ketika kasorot lampu jadi katingali da kasorot lampu sedena udah mageun kami siap wih ngawas ayeuna mah wang aya perubahan nu kamari tadar dandan ayeuna mah bade dandan siap eueuh mah ece kaca meuli ka pasar dayeuh kolot kaca nu badag di hareupeun imah hareupeun kamar rek sare teh ngaca kieu ece kira naon aing teh jiga genderuwo ya teh datara dandan teh hileud naon hulu buuk jiga hileud kalapa daster bolong nages 80 genep juri segala di dahar mesyare teh peuteuy jengkol samalan segala karena loba perceraian gara-gara gengkel ka pamajikan tara dandan siap dandan siap dandan siap
kudu aya perubahan tadina sok ngomongkeun batur di WC ngomongkeun batur di angkringan ngomongkeun gibah teh Masya Allah sekali gibah euceut dosana sarua jeung zina naudzu ulah ngomongkeun batur teh itu ajengan keur maleutik coba goreng kadeuleu sia ku aing ngomongkeun kitu mah kerudung bodas di tukang urang ge ngan paduli teuing da urang mah leutik-leutiknya di usapan mangabadagan ceu kita lanjutkan kita lanjutkan kelas salalalala masih semangat eta masih semangat atuh kitu ngeunah ka urang lagi kudu aya sududu nempel ilmu sududu kukuk kudu aya perubah nu tadina taradan dan persembahkan kecantikan saban peuting ku bedak eucu apalkeun eta budak kana beungeut eueuh wedak nyokot bujur katel penting aya warnaan we tempel we kitu gosok pas ka kamar teh urang jiga kuntilanak aya genderewo siap euce siap kudu aya perubahan Pak modalan Pak mah bisi teu gaduh wedak tuh meser mah yeuh duit nu di mana Pak buka duit nganyuk pa duit teuing nu penting pamajikan jadi geulis kudu aya perubah nu tadina sok gibah ayeuna mah hilangkeun gibah nu tadina wani ninggalkeun salat ayeuna mah teu wani ninggalkeun kupu-kupu yang indah adalah dulunya itu adalah ulat yang menjijikan. Jangan melihat masa lalu karena semua orang punya masa lalu, tapi lihatlah masa depan karena semua orang berhak memiliki masa depan. Alus keneh mantan preman tobat insaf mantan preman daripada mantan ajengan. Sabab lamun mantan preman mah berarti eta teh tobat, lamun mantan ajengan mah kumat. Alus keneh anu jabrik aya nu jabrik. Mana nu jabrik? Antu sakitu mah tuh. Alus keneh nu jabrik bari tukang sholawat daripada nu botak tukang adu hayam. Aya nu sok ngadu hayam aya. Kade sia diadu-adu hayam isukan di poe kieu mah diadukeun deui tah sira. Kagabahkeun mah botak kadang mah hayam teh nepi ka curhat ka sapi. Sapi. Punten. Ieu bujur urang ceuk hayam bikang. Bujur urang teh hayoh we tadi bedolan neangan endog dina bujur ceuk sapi teh tegau ka edan ceuk sapi teh hayam baroraah nasib maneh sarua nasib urang ge susu aing ge hayoh diramesan cenah ge gajablah. Nya heueuh susu sapi aja. Ulah sok suudon ka batur. Si eta mah euy loba tatoan tong di baturan. Buat ting lain tato, buat ting hapur ka centang guludug saja. Suudon ka batur teh. Semua orang punya masa lalu. Tidak ada yang tidak memiliki masa lalu. Sadayana gaduh masa lalu punten. Buat teuing anu ceuk urang pandangan dohir urang hina, tapi ceuk Allah mah mulia. Ulah ningali jubahna, ulah ningali jasna, ulah ningali udengna euce. Dari Mekah mah deuleu euce tuh di Mekah tingali euce di Mekah. Tinggali di Mekah nu ngadon onta ge sarua di jubah, nu ngangon onta ge di jub. Ulah ningali kana jubahna ceu. Kana kena di jubah di udang, wah itu mah pangarsana di cuma teu apa akhlak kabiasaan sadinten mah. Pateuing mulia keneh euce daripada abdi ceuk batur mah meureun ajengan pangarsa dari bumi mah abdi tadi al-mukarram. Sugan ceuk baju teh al-mukarram geura tuang al-mukarram tara. Al-mukarram bade tuang bade tunggang tara. Al-mukarram eta geura dahar jeung peda tara. Di dieu al-mukarram teh jeung anu ngona. Buat teuing leuwih mulia Bapa anu punten pecina deng dek ke bajuna ku leuheus sapatuna. Bantuan aja. Kikieuan hungkul aja. Harata orang dia abi kikieuan teh. Juga Dewi ular aing kikieuan jeung urang. Paduli teuing. Kudu aya perubah. Insya hiji jaga jeung tingkatkeun dua kudu aya perubahan dina nu katilu naon wajahadu kudu sungguh-sungguh dina naon dina mertahankeun iman kudu sungguh-sungguh dina hijrah urang ulah tobat sambel
Abi bapakna mah ari sakalian aya gempa mah astagfirullah eureun weh gempa. Akhirna kumaha nuhun Gusti tos dieureunkeun hayang ke jam 2 teh aya jadwal ngadu hayam. Kadang urang mah karek aya musibah karek we insaf. Jelema sakitu gagah dibere nyeri huntu mah nyeri huntu. Teu dibere nyeri huntu aduh glajer deui. Kudu sungguh-sungguh. Naon bet kudu sungguh-sungguh. Sallallahu wasallam alan sayyid sadayana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alam dunya geus loba jalma nu takabur sering pase ajeng dulur siga nu moal dikubur. Sallallahu wasallam giringan sadayana pados barokah Bu. Tahun baru ieu tahun baru nu bakal ka urang ka sorang mudah-mudahan barokah sadayana hasil maksad sadayana sabab urang sadar kunaon bet kedah sungguh-sungguh urang teh bakal mautnya. Unzur ilayya bi aqli anal muhayyali naqli ana sarirul manaya kamsaro misli bimisli. Pikirkeun ku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikakeungeun. Eta teh kurung batok, ceuk. Apa kurung batok? Apa yang kurung batok? Ceuk urang dieu mah keranda. Keranda teh saban poe teh ngomong kitu, ceuk. Oh, ulah kamalinaan yo di dunia teh moal salilana, hoi insaf geura balik ka Gusti Allah. Ceuk keranda teh. Hayo we kitu hirup teh perubahan. Sareng sadayana bismillahirrahmanirrahim. Sareng sadayana nu tengiluan sing bisu sagede hulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji mulai saat ini akan bersungguh-sungguh dan memperbaiki niat, memperbaiki hidup, memperbaiki amal untuk bekal kehidupan akhirat. Cak. Hiji iman, dua hijrah, tilu sungguh-sungguh jihad atuh hege. Hiji iman, dua hijrah, tilu jihad eta hiji, dua eta tilu. Kieu ceuk kieu. Barang sadayana hiji iman eta dua hijrah, tilu jihad lain tilu opat. Hiji iman dua eta tilu eta hiji nuka dua nuka tilu. Momang cicing heula mang ceuk kieu ceuk. Kieu ceuk da teu doraka kieu teh sok. Kieu ceuk kudu kieu justru tauhid fikih tasawuf kudu tilu. Hiji iman eta dua hijrah tilu ji. Mung can ngilu mah ka anggeusana ya. Angkat pandanganna. Hiji iman eta dua nu katilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.